Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Agrisa Alia Faiza ti kelas 12 bahasa. Di dieu sim kuring bade ngaresensi novel anu judulna Panganten, panulisna Deden Abdul Aziz, pamedalna PT Kiblat Buku Utama. Kandel bukuna 56 kaca. Novel ieu nyaritakeun tentang kahirupan kaum remaja anu patali sareng jodoh, bagja, jeung cilaka. Di dieu dicaritakeun kahirupan remaja anu namina Rinrin. Anjeunna diuk di bangku SMA. Di hiji poe, Rinrin nuju aya di sakolahan sareng rerencanganna. Rinrin ngagaduhan kabogoh anu namina teh Iyang atawa Gumilang. Di hiji poe, Rinrin nuju aya di sakolahan sareng rerencanganna. Teras Rinrin milarian Iyang atawa Gumilang nyata kabogohna teh ya. Teras aya hiji guru nu nyamperkeun ka Rinrin masihan terang yen Iyang atawa Gumilang teh tos tilar dunya. Di dinya Rinrin teu percaya yen Iyang atawa Gumilang teh tos tilar dunya. Teras milarian informasi ternyata bener yen Iyang atawa Gumilang teh tos tilar dunya. Saurna anjeunna tilar dunya saatos ngucapkeun hoyong kawin, tapi duka jeung saha kawinna. Saatos kitu Rinrin papendak sareng Ben, nyata Ben teh rerencangan sakamarna Iyang atawa Gumilang sateu acan tilar dunya teh ya. Teras di dinya Rinrin bobogohan sareng si Ben, tapi henteu salami bobogohan sareng Iyang atawa Gumilang. Teras Rinrin sareng Ben teh putus. Saatos kitu Rinrin teh frustasi dan tinggalkeun teh aku si Ben. Saatos kitu Rinrin papendak sareng Suminar atau sok disebut oge si Lisa Kudrow. Si Lisa Kudrow teh nyata awewe. Si Rinrin oge awewe. Anjeunna bobogohan sareng awewe deui nyata lesbian gitu. Teras aranjeunna oge sok ngalakukan hal-hal anu negatif jiga mabok-mabokan, sareduaan di gedung anu tos kolot, nyata namina teh gedung pantonan. Di dinya teh nyaeta gedung anu baheulana teh nuju dibangun, tapi dibangun teh acan beres, janten gedungna teh sapertos kitu. Teras teras hiji poe Suminar kanyahoan yen Suminar teh nuju ngandung atau nuju hamil. Teras Suminar teh ruas ngadangu hal eta. Suminar oge ngarancanakeun bade ngaaborsi kandunganana. Saacan diaborsi, Suminar teh nyarios hoyong kawin tapi duka jeung saha kawinna. Saatos kitu kandunganna diaborsi, ternyata Suminar oge tilar dunya. Ngadangu hal eta Rinrin teh ruas yen Suminar atawa si Lisa Kudrow teh tos tilar dunya. Terus di akhir carita oge dicaritakeun yen Rinrin oge ternyata tos tilar dunya. Di dinya disebutkeun Rinrin nuju ngagunakeun baju anu hideung-hideung, nyata baju anu identik sareng kamaotan. Teras aya oge amanat tina novel Panganten ieu nyaeta yen hirup jelema, bagjana, cilakana, jodohna tos ditangtukeun ku Nu Maha Kawasa. Janten arurang kabeh salaku jalmi kudu taat ka Nu Maha Kuasa. Teras aya oge kakurangan tina novel Panganten ieu nyaeta novel ieu seueur ngagunakeun bahasa anu kasar. Teras bahasana oge henteu sakuduna dibaca ku rumaja anu dihandap umur. Saatos kitu aya kaleuwihan tina novel Panganten ieu oge, nyata kaleuwihanna bisa ngajarkeun urang, bisa ngapepeling urang yen kahirupan jalmi di dunia teh tos ditangtukeun ku Nu Maha Kawasa. Sakitu wae ti sim kuring, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.